motor pangbarang ayam 15 juta bayi hadiah motor. Oh enak nah kene bayi motor pakbor bisa bola 18 ka mana boy pakbor aing yo aing ngabuburit ya terurung-urung ya motor mahal berani yo kira aku aing ditunggu dorong-dorong gitu doang es nong kian aing bisa memeh puasa nanti lebaran naik lebaran can pernah hiji acan ngabuburit sugan anu neang atuh sahat tuh neang aing ngabuburit kek 15 juta iya aing ngahadean lamun yang meuli motor meunang tah hiji berhubung ieu motor legend nek nyampe satu mahal bae geh yo dari hadean ku aing nyampe beres yo motor legend jarang-jarang pan por itu si awan ta boga motor legend orang si eta keur dihadean apa teh angkeun we ku aing nya kayak bugus main masuk diteangkeun eta motor teh hade bae oh gampang teangkeun Ih itu si jelema kasusahan we ngetakin motor dulu. si motor hadean 15 juta aing kuat teu hurung deui bae woi ja woi kunaon motor kunaon ngau ja aing 15 juta banyak main mejel ya pengadaan motor antik ya atuh kabeli ieu mah mobil 15 juta atuh kadanya nama pan aing kan penyayang motor legend atuh coba sih setelah gua aing aku aing motor turunan di Thailand paek kieu oh gerak kan motor kayak sih tadi nah, saya masih dijamin masih Aing nek nolongan, saya nu nolongan. nyangka yang karena dia aja nyaho Aju kumai orang jadi tengah buburit ngabur kumaha jangan semestangkeun aja oh iya atuh ngabur kumaha tama tinggal lempang ada tuh doang magrib coba isukkan burungnya oh geus motor ieu legend geus hirupnya berhubung dia geus ngahirupkeun ieu motor legend poe mah bukan dina aing bae ya buka nya sediakeun bae yuk ayo ini bae ieu mau dibawa oh nuhun ieu nya oh sip baringung ya aing lebaran sakedeung deui THR san turun-turun salaki ngajedog bae aing eueuh pabukaan ieu apa nyangrai eta kitu nya apa mepes hileud cau coba aing nek ngalet hileud cau ja eta loba tananya kayak bisik lege ieu malain hileud coba dibuka heula ku aing hiji astaga budur boh edan manis manis dong nak oh bener berarti lain lagi ih oh malah deh ya coba kayak paling tenen mana heula nya katijek kumaya aing teu tepi ya aing ngalana ieu pangajul deui sugan mah aya pahlawan ka dieu doangnya enak kesusahan nih gitu berarti amat tunggak tiang tinggal kunaon sayang
Si eta di bae, pembahasa aing kaheula di bae. Keri ya, keri ngalalege. Tinyo lege tinyo ho. Naon bae hileud bae ya jeung dipepes. Wah, lege. Nek lain lege ieu mah. Cau hileud. Coba sita pangetakeun tah pangajulkeun naonkeun tah, tambrugkeun tah. Geura. Oh, niki mah gampang, Neng. Atuh kehilan ge ieu ciwa yo. Ieu naon tadi arana? Lege arana. Ari ceuk ulama ieu lain lege. Lope. Ai, pira ku lope, nu kitu lope. Ih, bisa bae mah kakang buku lah boga salaki. Salaki gula ngawak-wak ke deui. Boga salakinya. Oh, kitu jadi. Ih, pira ku nek ban atuh ala kedelan. Karunya salaki kula ngetul. Oh, geus mah jeung Ada kula anakeun, dialakeun yo. anakeun, Atuh kadi ada yo anakeun. aing mah. Dong kumaha si salakina aing mah. Duh kieu doang gitu begug-begug acan aing mah dituar beheungna ge yo. Naon da hiji doang burung. Teuing Alakeun juga. kabeh, pokoknya jeung di sate. Aing mah nu kieu jeung sate aing mah mulung keong bae sih. Ah, lucunya yang mana lucu. Lucu. Aya ngagombal. Boga salaki batur. Oh, aing nasib amat mah. Yang kan kita jelema. Lucu ya aing balik ya. Kak, dia ulah macam-macam nya aing mah, Kak. Naon tuh Kak? Macam-macam naon dia? Geus pokona mah ulah macam-macam nya aing mah. Kek. Ih, macam-macam naon? Orang teu boga salah teu naon? Can lebaran ieu mah. Dia eta ngaganggu aing, misi aing. Nyamun aing tah. Pahlawan. Dia deui datang. Pahlawan naon Kak? Atuh ulah mitnah kitu kana urang aing mah salah naon ge. Ih, aing mah We ulah sok pura-pura poho, ieu dia inget tuh. atuh arana ge manusia Kak, urang kudu saling membantu. Menang ganjaran. Manusia sih manusia, ja aing pahlawan. Ya Kak, mencetak Kak, tah. Ya, topengnya ya. Kak. Woi. Dia pahlawan kesaingan. Bodoh amat.